Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura, 101,5 FM, Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Mbah Baloga tetiasa meruhkeun sareng mangaruhan hate atau perasaan prawira. Sok sanaos diancam, namun prawira tetep teu nampi kana kacintana Umayi. Kumargi alim ngahianat ka Arumsari. Urang lajengkeun serial Si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan Umayi jeung Prawira, caturkeun di lembur Mekarjati. Beja ngeunaan Prawira anu jadikeun tawanan atau anu dijadikeun tawanan ku Mbah Baloga geus nyebar. Kitu teh mah lantaran memang haja disebarkeun bejana ku si Bujang Sancang. Teu matak aneh lamun Arumsari jeung Ambu Nawangsih datang nepungan Laraswati kalawan harapan Si Konceleng geus mulang. Tapi hanjelu anu lain di kieuna Ambu Nawangsih jeung Arumsari sanggeus nyaho Si Konceleng suwung eueuh di imah dina harti tacan balik deui ka lembur. Arumsari jeung Ambu Nawangsih terus nyaritakeun ngeunaan kasusah hatena nu patali jeung ayana Prawira dijadikeun tawanan ku Mbah Baloga. Samalah eta beja teh geus nyebar ka mana-mana. Malah Laraswati oge geus nyahoun. Ngariung di tengah imah tiluanana terus ngalobrol. Arumsari anu harita kadenge nyarita. Ya, ari Laraswati tos uninga mah mohon ngeunaan kaayaan Kang Prawira nuhun men aya. Lumawi pangna abdi dongkap nepangan ka dieu oge. Ari manawi teh aya we Kang Konceleng teh. Nanging tetelat acan aya mulih geuningan. Abdi teh bingung cek margi kasah di nya muluntang akal nedapi tulung upama sanes Kakang Konceleng. Bet kuaya bae cocoba teh. Laraswati ngabagi paneutupna ka Ambu Nawangsih jeung Arumsari. Aya rasa hanjelu dina hatena ku Si Konceleng make jeung Indit ninggalkeun lembur. Cacakan lamun aya di lembur mah tangtu aya keur pakumaha-kumaha. Telila Laraswati kadang nyarita. Cece puguh kaget aya bejang ngeunaan Nyi Prawira teh ya Arum. Malah aya rasa kaduhung dina hate ece waktu ayeuna. Lantaran miangna Kang Konceleng jeung Birawa teh pang-pang nama lantaran nyaah ka pamajikan.
Kang Koncleng terus miang lantaran hayang ngalaksanakeun atawa nyumponan ka hayang ece. Amuna Wangsi netep antep ka Laraswati terus kedalisan. Nah, hidap teh aya ka hayang naon kitu? Da ari ka ambu jeung anu sejen mah nyaritana terek nepungan ka Maasih cenah mah. Ari sugan ambu mah anu aya hubunganana jeung kandungan hidap Nyai. Laraswati ungeuk bari kedah deui lisan. Memang eta oge aya hubunganana sareng kandungan abdi ambu. Nanging sanes patali sareng Maasih. Nanging patali sareng impian abdi. Anu tetela Kang Koncleng oge bet percayaeun deui kana impian abdi teh kitu tah ambu. Amuna Wangsi katingali kerung bari neuteup ka Laraswati. Masih keneh tacan ngarti meureunnan kana maksud caritaan Laraswati. Ke. Ambu mah masih keneh acan ngarti ya teh Nyai. Kumaha maksudna hidup teh. Indit najang Koncleng teh aya patalina jeung impian hidup. Nya impian Nyai. Nah kumaha kitu eta impian teh. Amuna Wangsi jadi panasaraneun hatena. Arum sari oge milu mairan caritaan. Cobi atuh abdi pasihan terang anu salaresna ce. Kamana Kang Koncleng teh angkatna? Mohon kamana anu dibujeng ku Kang Koncleng teh maksud abdi teh kitu. Laraswati narik napas panjang. Saat tadi nama memang moal waka dicaritakeun heula ka sasaha eta kaayaan teh. Tapi lantaran patali jeung kaayaan Prawira, Laraswati kapaksa harita nyaritakeun hal anu sabenerna. Kieu ari jelas nama ambu oge I Arum. Ayeuna bakal diguar ngeunaan hal anu sabenerna pangna Kang Koncleng sareng Birawa angkat ngantunkeun ieu lembur. Laraswati terus nyaritakeun sacara panjang lebar ngeunaan naon rupa anu lumangsung di kulawargana. Si Koncleng jeung Birawa inditna teh lantaran neangan buah sunyaluri anu aya dina impian Laraswati. Kabehanana ditetek taya nu kaliwat ku Laraswati. Di Bandungan kalawan Daria ku Amuna Wangsih jeung Arumsari. Teu lila Laraswati mungkas guaran caritaanana. Tah, kitu kaayaan anu salaresna mah ambu oge ieu Arum. Dumawi ece oge masih kene bingung ieu teh. Nah aya di mana dina waktu ayeuna Kang Koncleng? Ngan abdi gaduh kayakinan. Yen eta impian teh memang aya dina kanyataanana. Ayeuna aya kajadian kieu. Ya puguh bingung abdi teh kudu ka mana nyusulna Kang Koncleng sareng Birawa. Amuna Wangsi jeung Arumsari silih teuteut. Duanana memang teu bisa nyalahkeun Laraswati da puguh saha anu nyangka bakal aya kajadian saperti kitu. Kadenge harita Amuna Wangsih kedal deui lisan. Amun teu bisa ngabibisani kaayaan salaki jeung kahayang anu keur nyirama. Da puguh saha anu nyangka deui bakal aya kajadian kieu tumiba ka anak ambu. Ngan nya dari ambu jeung Arumsari mah kasaha deui badami jeung pangumaha teh upama lain jeung Nyai di dieu. Jadi ayeuna mah nya sugan beh atuh ti Nyai aya wewengan kumaha kuduna tindakan urang. Sabab jelas geuningan Prawira anak ambu. Salakina Arumsari teh dijadikeun tawanan ku Mbah Baloga dulurna Kiramu. Itu nurutkeun katerangan anu ayeuna geus nyebar mah. Arumsari milu ngarojong caritaan Amuna Wangsi. Leres, naon anu nemeh disaurkeun ku ambu teh ce? Abdi ka dieu teh seja neda wewengan we kumaha saena. Margi ka maklum panginten ku salira oge. Kumaha paraosan anu jadi pamajikan mangsa gaduh salaki ngaranna panasib ditawan ku jalma anu liat. Anu jelas jalma anu ngaran Mbah Baloga teh tangtosna oge lain jalma anu bager, tangtu jalma anu jahat panginten. Laraswati ngabagikeun paneutupna deui ka Amuna Wangsi jeung Arumsari, teu lila terus nyarita deui. Nya atuh ayeuna mah
Urang nitahan jalma kepercayaan ece be Arum pikeun neangan laratan Kang Koncleng. Da piraku henteu kapanggih laratanana. Da gampang dipapayeuna ceuk ece mah. Sabab Kang Koncleng babarengan jeung Birawa. Sedengkeun tangtu ngan Birawa apan anu teu lumrah jeung jalma biasa teh. Eta we anu jadi patokanana mah. Arumsari neuteup ka Laraswati ungeuk bari nyarita deui lalaunan. Ya, ngiringan be atuh. Eta mah kumaha saena ece. Margi, ari abdi mah terus terang be. Bingung ti kamari kene. Malah sakawit nama abdi terek miang pikeun milarian sareng nulungan Kang Prawira. Nanging dihalangan ku ambu. Jalaran patali sareng pun anak kergawa. Sasata keur mejehna rampus nyusu. Ulah ngalakukeun tindakan kitu ceuk ece mah Arum. Nu penting ayeuna mah urang kedah tenang, ulah gemper teu puguh. Sabab upama urang gemper teu puguh tangtosna oge bakal bingung dina nangtoskeun sikap sareng tindakan. Nu matak ari ece mah kitu Arum. Urang titah be jalma kapercayaan ece anu memang kawilang ahli na dina mapai laratan nyatana Kang Uden. Tuh ayeuna ku ece rek digeroan sina ka dieu. Laraswati terus nitahan budak nyalukan Kang Uden sina datang ka imahna Laraswati. Teu lila anu disebut Kang Uden teh datang nepungan Laraswati. Kawilang anak buah Laraswati atawa jalma kepercayaan waktu Laraswati masih kene jadi pamimpin kaum pemerintah teh. Sanggeusna Kang Uden aya di tepas imah harita Laraswati ngamimitian muka obrolan. Kang Uden, abdi ngahaja ngangkir Kang Uden ka dieu teh lantaran memang aya hal penting anu rek dibadamikeun dina waktu ayeuna Kang. Kang Uden geus narima beja ngeunaan Prawira anu ditawan ku Mah Baloga. Kang Uden kawilang lalaki anu geus aya umuran. Memang leuwih kolot batan si Koncleng. Ngan lantaran kalatih dina hal ilmu bela diri. Tematak aneh lamun katingali masih keneh jag-jag dina waktu harita. Kang Uden ngabagikeun paneteupna ka sakur anu aya di dinya teu lila terus nyarita. Nu matak akan teh kaget ya teh Nyimas. Kalaresan aya Nyimas Arumsari sareng Amuda Wangsi gini. Kumaha ta eta mimiti nabat dugikeun ka aya kajadian kieu ya teh Nyimas. Akang mah terus terang be henteu nyaho ti mimitina. Kumaha eta teh kajadian anu sabenerna teh Nyimas Arum? Arumsari neuteuk antep ka Kang Uden teu lila terus ngawalon. Ari ngawitanna mah tina kajadian datangna si Bujang Sancang jeung Wanoja ngaran Umay. Turutkeun katerangan ti Kang Komar mah dugikeun ka tarungna sagala rupi sareng Kang Prawira. Ngan Kang Prawira dilicikan anu saterusna dibawa ninggalkeun ieu pilemburan dina kaayaan teu inget ti bumi alam. Kieu ari jujutanna mah Kang Uden. Atuh derekdak harita dicaritakeun ku Arumsari ngeunaan kajadian mimitina atawa ka sang tukangna. Pangna Prawira nepikeun ka ditawan ku pihak Mbah Baloga. Kabehanana didetek taya anu kaliwat. Teu lila Arumsari terus mungkas guaran kateranganana. Tah, kitu jujutanna mah Kang Uden. Mung enten ieu tadi enjing-enjing jol aya wartos yang Kang Prawira teh dijadikeun tawanan ku pihak Mbah Baloga. Upama palai salamet Kang Koncleng anu jadi guruna kudu datang pikeun nulungan sareng ngabebaskeun Kang Prawira. Kitu tah Kang Uden. Kang Uden katingali ungut-ungutan beki kaharti ayeuna mah caritaan Arumsari. Terus ngareret ka Laraswati teu lila kedal deui lisan. Gitu tak gadingan Nyimas. Jadi naon atuh anu kedah dilaksanakeun ku Akang?
Iya ku Kang Konceleng suwung deui nya teh di lembur. Aduh. Ya teh aya wae atulah. Teu sangka bakal aya kejadian saperti kieu nya tuh. Laraswati netep antep ka Kang Uden terus cerita deui. Nu matak pangna ayeuna ku abdi diajakan badami oge Kang. Lantaran Kang Konceleng masih kene teu acan mulih. Nya wayahna be ayeuna mah ku abdi Kang Uden rek di pentes gawe. Oma kudu bisa nulungan abdi oge Amunawangsi sareng Arumsari ye. Amunawangsi milu nyambung caritaan ditujukeun ka Kang Uden. Ya, ari cek ambu mah wayahna be Jang Uden nya kasaha deui atuh ambu Minang Saraya minta tulung jeung bantuan ari lain ka Jang Uden mah. Da puguh ambu jeung Arumsari teh sasatna keur nyandangan kasedih jeung kabingung ku ayana ieu kajadian. Prawira anak ambu make dijadikeun tawanan lir upama sakitan bae nu sok padahal naon atuh dosa jeung kasalahanana. Kitu tah Jang Uden. Kang Uden ngabagikeun deui paneutupna kanu aya di dinya, teu lila terus nyarita deui. Ari keur abdi mah teu naon-naon ambu. Pergi boh ka Nyi Mas Laraswati atanapi ka Kang Konceleng kalih kulawargana. Ieu prawira abdi oge tos teu asa-asa. Kan ayeuna mah akang rek tumanya be ka Nyi Mas Laraswati. Nah keur ka mana kitu Kang Konceleng teh? Oge naon pancen anu kudu dilaksanakeun ku akang. Laraswati gancang nerangkeun maksud hatena pangna ayeuna ngangkir Kang Uden sina datang ka dinya. Leuwih ti heula ayeuna ku abdi bakal diterangkeun ngeunaan maksud miangna Kang Konceleng jeung Birawa. Kieu ya ari jujutanna mah Kang Uden. Kang Uden ngabandungan kalawan Daria non rupa anu diguar ku Laraswati dina waktu harita. Kabehanan ditetek taya anu kaliwat. Teu lila Laraswati terus mungkas guaran caritaanana. Tah, itu jujutanna anu sabenerna mah Kang Uden. Jadi ayeuna abdi rek mentes gawe ka Kang Uden. Kitu oge hampura ye. Abdi nguyah-ngeuyeun ka Kang Uden. Kang Uden netep antep ka Laraswati terus carita. Ulah sasauran gitu Nyi Mas. Akang ngabdikeun diri teh lain ka karang ayeuna. Naon anu sakira nang kadada kaduga ku akang tinang tu bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Kumaha? Sareng naon anu kudu dilaksanakeun ku akang teh Nyi Mas. Maksud abdi teh pangna ngangkir ka dieu teh punten ieu teh nya Kang Uden pang maluruhkeun Kang Konceleng. Ku pikiran abdi lantaran bareng jeung Birawa si Banteng Karoban anu pangawakanana teu lumrah jeung jalma biasa. Tangtu bakal gampang dikenalna. Tah ieu anu jadi dasar tinimangan abdi pangna ayeuna miharep bantuan ti Kang Uden pikeun mapailaratan Kang Konceleng. Kumaha sanggup kira-kira na Kang Uden? Amunawangsi ngareret ka Kang Uden terus mairan deui caritaan. Kumaha atuh Jang Uden? Nya ari ambuh mah ngaharepkeun teh bisa. Da sasatna jeung saha deui atuh paeuyeuk leungeun pantai-antai tangan. Pakeuyeuk-keuyeuk dina waktu ayeuna upama lain jeung Jang Uden mah. Coba kumaha bisa ngalaksanakeun eta pancen teh Jang Uden? Kang Uden ngabagikeun paneutupna ka Amunawangsi jeung Laraswati teu lila terus ngajawab. Ari keur abdi mah ambu moal burung sayaga tanaga jeung pikiran. Danten kitu tah Nyi Mas. Akang sanggem pikeun ngalaksanakeun naon anu nembe disaurkeun ku salira Nyi Mas. Ya mudah-mudahan be atuh Nyi Konceleng bisa buru-buru kapanggih ku akang. Da ieu kajadian teh memang teu bisa diantepkeun. Ieu prawira jadi tawaran jalma jahat, tangtu be urang kudu ngajakeun tindakan.
Nganilik Yi Prawira mampu dicangkalak ngandung harti memang Yi Koncleng anu kudu nulunganana gitu. Laraswati imut ngagelenyu. Arumsari jeung Amuna Wangsi oge rada marah mah ya ieu nama paromanana. Teu lila Laraswati kadenge harita nyarita deui. Nya, nuhun me atuh ari Kang Uden sanggup mah. Jadi eta penting nama pancen anu kudu dilaksanakeun ku Kang Uden teh. Wayahna be dipaluruh laku dipapai laratanana. Piraku henteu kapanggih onaman Kang Uden. Kang Uden unggek bari ngawalon. Tibang gak nyemas. Akang bakal usaha sakuat tenaga mapai laratan ngeunaan Yi Koncleng. Lantaran keayaan anu saperti kieu, nya atuh akang teh moal ngangkekeun deui ieu teh nyemas. Ayeuna keneh we akang derek niang ngalaksanakeun pamaksudan sakumaha anu dilaksanakeun atau dilisankeun maksud teh ku salira nyimas lembe. Nya kitu we sae atuh Kang Uden. Nuhun me atuh ari keur abdi mah. Sakali deui abdi nganuhunkeun kana kasayogian Kang Uden oge kana naon rupi bantuanana. Geus kitu mah Kang Uden terus pamitan pikeun ngalaksanakeun pamentana Laraswati nyata mapai laratan ngeunaan si Koncleng nu indit jeung birawa si Banteng Karoban. Sanggeusna indit Kang Uden mah rada tenang. Hate Amuna Wangsi jeung Arumsari kalawan harapan si Koncleng bisa kapanggih. Tiluanana terus ngalobrol deui. Kadenge harita Arumsari anu nyarita. Mudah-mudahan be atuh Kang Koncleng sing enggal kapendak Laraswati. Jalaran harapan hiji-hijina keur abdi mah iwal ti Kang Koncleng anu tiasa nulungan pun lanceuk Kang Prawira. Da puguh upami seg abdi teu gaduh orok mah teu kamari keneh oge tos niang ngantunkeun ieu pelemburan. Nya sanajan ece oge sarua ieu upama seg henteu keur beureyeung mah kawajiban urang teh silih tulungan. Tapi kaayaan ece ayeuna tangtu be beda pisan upama dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang-tukang mah. Amuna Wangsi kadenge milu mairan di caritaan. Ari cek ambu mah geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah. Nu penting urang doakeun be ayeuna mah mudah-mudahan Jang Uden dina ngalaksanakeun pancena sing nepikeun ka hasil. Upama geus tepung jeung Jang Koncleng mah moal bingung teuing saperti kieu meureunnan urang teh. Laraswati ngareret ka Amuna Wangsi terus nyarita deui. Memang kitu pisan harapan abdi oge ambu. Malah abdi mah langkung ti eta harapan teh. Nyata Kang Koncleng bakal mampu ngabebaskeun nulungan Yi Prawira. Piraku be make jeung teu katulungan, da lain ngalakukeun tindakan kajahatan. Sanes kitu Yi. Laraswati ngareret ka Arumsari, anu dereret ungeuk bari ngawalon. Nuhun kitu emutan diri abdi oge ceuk leres. Nu jelas mah si Bujang Sancang jeung guruna anu katelah kiramuk aya pasoalan teh jeung Kang Koncleng. Kang Prawira anu ayeuna dimangpaatkeun dijadikeun jaminan. Nya ayeuna mah urang sami-sami ngadoa be. Muga atuh Kang Uden sing bisa mapai laratan di mana ayana Kang Koncleng anu akhirna Yi Prawira tiasa ditulungan. Urang aya dina kaayaan pada salamet. Kitu apanan harapan urang mah. Leres ambu. Laraswati ngareret ka Amuna Wangsi anu direret ungeuk bari terus kedalisan. Ih, atuh puguh Nyai. Da ambu teh henteu mikeun ari kudu ningali anu jadi anak nepikeun ka jadi korban jalma jahat teu puguh mah. Sokomo ambu ningali ayeuna geus boga incu gitu. Geus puguh incu anu saurang deui mah nyata regawa nepikeun ka ayeuna telebeng taya laratanana. Loba deui obrolan anu sajena. Anu jelas
Masing-masing pada miharep sangkan si Koncleng bisa buru-buru datang sarta bisa nulungan ka Ayan Prawira anu dijadikeun tawanan ku Mbah Baloga. Lah geuning watos ya itu tos nyerelek katabuh opat. Alah kada dipungkas dewa atuh ieu serial si Koncleng. Mohon kumaha atuh ka Ayan Prawira sareng si Koncleng anu dipaluruh ku Kang Uden tiasa tepang sareng Prawira tiasa katulungan tapi kumaha geunah urang guar sakedik-sakedik enjingnya atuh dinten ieu masih kuring kada undur pamit atur nuhun kana sadaya perhatosan hapunten dina samangga kalepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah gogo-gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.